sok ngitung kahadean urang ka batur. Hiji, kadua ulah osok ngitung kagorengan batur ka urang. Tahunten Kang, bijilna nyeri hate ulah kulampah batur sababna urang sok sidik-sidik nyok nyidik-nyidik kalakuan gorengna batur ka urang. Kalah kumaha wae ge. Aras sok nah kalakuan asa nyeri. Abang ka jelema teu boga hajat ke menit teu dionang meni nyeri oh kaliwat eta teh teu hajat. Mangkana usum hajatnya. Hah? Jeung si akeh teh Ustaz mah atoh we nu aya bohong anger nah hate mah keheul. Sok nah teh ya bari didagangkeun ada abdi ece bade angkat ka ulema di sahayu nah abdi mah teh diulem. Wah babalikan cenah kariweuh-riweuh bari terus ngacaprak hatena teh narima eta sabenerna mah. Sok kalaku mah da di urang teh loba ondangan bingung aya teh dionang kulutus. Tempo dionang cantang tuh datang deh.